Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk kana waktu ninggal kana maksa. Acara salajengna nyaeta tausiah di kersana Bapak Kiai Haji Muhammad Subana mangga dihaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dipayun urang sangakeun puji syukur kadat Allah Maha Ghafur. Urang sadaya tiasa hempal ngariung di Masjid Jami. Mudah-mudahan Allah Maha Kawasa masihan ka urang rahmat sareng sagala rupina utamina kesehatan urang sadaya. Saterasna shalawat sinar salam mugia dilimpahkeun ka dunya urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah ahli pangosan sakumaha tadi parantos didugikeun ku pangarsa Pak Kuwu. Alhamdulillah dina riungan ieu kaleresan di desa Tarling. Dan alhamdulillah wasyukurlah Bapak BPD oge perangkat desa biasa hadir ke tempat anu memang para hadirin beberiheun tara unggal bulan dina sajero sataun mah dan aya ngariung perangkat desa atanapi kepala desa ngontrol Tarling di tempat masing-masing. Memang kita di Kapubur di zaman Paku Herman almarhum tos biasa perangkat desa teh abring-abringan hiji utamina mah nandakeun yen perangkat desa teh bareng sebut bareng teh ngaleut kos ibu-ibu ngaran salaki jeung pamajikan lamun bareng ngaleut eta kasebutna kumaha cik rumah tangga geget layeut centeng alakur nah so gitu. Iya Pak BPD alhamdulillah para sadik sadaya katiali kurang di pusaka sarima alakur akur teu aya naeun dan sabab sagala rupa ya para sederek mun hayang akur mah sagala rupa ge dimusyawarahkeun dibadamikeun. Mun ayeuna Sir Pak Kuwu cuan kalengkong ayeuna malam Senin nah sadayana teh siap ngalaksanakeun nu sakumaha non bewara atanapi parentah ti pimpinan dan sabab memang nyakuru kitu kos tadi cek simkuring di rumah tangga ge nu jadi pimpinan rumah tangga mah bapak kare sanajan leutik oge anger bapak upamana pamajikanna gede gendut ai salakina sakepeul jeung tayina anger we eta teh saha bapak kaos ayeuna di dieu parulah perah lengkong begang leutik cenah anger we eta teh pimpinan kepala sabab itu perlu ngaran kepala mah urang menang pangajen ngajenan masyarakat anu jadi pimpinan insyaallah ya Bu nya wengi ayeuna wengi nuzul Quran diturunkeun Al-Quran sabab Al-Quran mah ngatur hirup sekali deui Al-Quran teh undang-undang pedoman hirup cecekelan hirup ulah nu dicekel hirup lain ya mah Al-Quran teh cecekelan anu hirup lain di mana dicekel
hirup lain ya. Jadi Al-Quran teh pedoman cekelan hirup urang. Insyaallah ya. Ya, wangi iya, wangi nuzul Quran, orang keur memperingati ngingetan. Yang setiap tanggal 17 teh baheulana dilungsurkeunana Al-Quran. Al-Quran teu sagemlengna disesuaikeun jeung kabutuhan. Ngan ayat nu pangheulana diturunkeun ayat naon? Kalimah naon? Iqra. Surat nage al-alaq. Ai alaq teh alaqoh, ai alaqoh teh nyantel. Seperti ibu-ibu geuning dina ayat Al-Qur'an, lamun budak teh aya alaqoh. Ai alaqoh teh surat al-alaq teh surat nu kudu napal di diri tiap-tiap jalma. Jadi kade, naon sababna ya? Sabab ieu. Dina hadis terangkeun inna rajula laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbi. Sanyana hiji jalma lamun seug dina jauf, ai jauf teh hate di jero naliang laisa sayun Al-Quran eueuh saeutik-eutik acan nu tumerak dina hatena Al-Quran. Ku Rasul dibejakeun kal baitil kharbi seperti imah butut. Ayeuna urang mikir imah butut. Cik imah butut. Eta lamun aya hujan gede jeung angin, nu kira-kira pangheulana ka bawah hiber. Nu alus nu butut. Nah, kedua, lamun imah butut rek dijual murah mahal. Nah, katilu lamun imah butut eta urang lamun nempok sok kumaha saring seuk. Tah ye para saderek urang ge salaku muslim lamun dina hate jelema aya ngancik Al-Qur'an nya moal pisareukseun lamun dijual pi mahaleun berarti urang lengkong ya lain dijual ngan ya para saderek harga urang lengkong teh bakal alus, bakal tinggi, bakal mahal dan sababna ngarti kana Al-Quran. Kawas ayeuna ya para saderek ya kawas ayeuna ya bulan ayeuna bulan puasa si muing ngobrol teh jeung payayat teh payatnya resep bulan Ramadan teh supaya cuma ademnya Pak sok ayeuna orang pikir kunaon pangna bulan Ramadan itu sok adem santai tenang hirup teh teu asa karurusu beda naon cing dekeutna urang jeung Allah berkahna bulan Ramadan atuh ayeuna we mun si muing nanya geus pernah kaberangan 16 puting 16 subuh tuh pedah naon pangna tara kaberangan lain pedah madangnya lain pedah madang pedah bulan Ramadan dina bulan Ramadan dikudukeun kumaha sahur tahan matak na ayat Al-Quran loba ayat Al-Quran nu nyaritakeun ngeunaan masalah urusan dina ayat Al-Quran wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah moal nyiksa hiji kaum lamun eta kaum teh istighfar mangmentakeun pangampura. Kade ya para sadaya tah bulan Ramadan ayeuna nu kurang ayeuna peuting 17 hiji peuting nu kacida pisan bersejarahna ngeunaan Al-Quran. Nah, kusabab gitu, kade Al-Quran, alhamdulillah, si murid tos terang tiga pungkur, alhamdulillah sok menyebutkan dia, masyarakat lengkong, sapoe sajuz, lamun barudak nama ayat odoy, mun sapoe teh sajuz odoy, ima odos, ayat odos teh o na wan, de na day, o day wan. Zetna juz jadi one day one juz bahasa
bahasa naon tah? Bahasa Inggris. Ngan lamun sapoe teu sajuz eta lain odoi. Tah para sadari, jadi bener da urang lagi deket jeung Allah, mata Allah ge mere katenangan ka urang. Sok ya, ayeuna engke lamun geus rapih Ramadan, nya geus rapih ke Syawal nepi ka Sa'ban bakal datang deui. Sok rarasakeun tiap-tiap bulan eta manfaatkeun gunakeun seperti bulan Ramadan. Hiji nu paling utama deketna urang jeung Allah. Ti peuting tara kaliwat salat tarawih, tahajud. Terus urang tuluy ayeuna samemeh naon-naon aya cek kana Al-Qur'an. Sok ya insyaallah engke rahmat Allah kanyaa Allah bakal ditamplokeun ka urang. Mata pantas lamun para sahabat ya. Ramadan teh hayang ulah sabulan, sataun. Ya artina ulah bulan ke Ramadan we. Ngan meureun ceuk urang aing asa bosan. Pangageugeut layeut teh ayeuna bulan Ramadan. Peda sataun sabulan. Ya para sadaya. Jadi ya masyarakat urang, masyarakat Pusaka Sari, masyarakat Lengkong, lamun hayang mahal ajen kumaha sakumaha ceuk Al-Qur'an ceuk hadis nu tadi coba Al-Qur'an coba Al-Qur'an deukeut jeung Al-Qur'an sesuaikeun hirup urang kahirupan urang disesuaikeun jeung aturan jeung undang-undang tina eta Al-Qur'an insyaallah ya hirup urang bakal tenang moal galider, moal rariweuh, moal naon-naon. Urang hirup bakal tenang. Sok nya Bu. Ya. Da atuh da bulan Ramadan melangkan karasa ge. Nya. Kumaha bapana sare, mana mah dicarekan. Mana sare, bapana mah dicarekan kumaha. Eta di bulan Ramadan. Padahal mah di luar bulan Ramadan ge moal dicarekan. Dan sebabna bapana sare moal nyarekan pamajikan. Pamajikanna sare moal nyarekan bapana. Nah moal nyarekan heupan kare SKB. Ya. Mata cek sim guringnya. Sok rasakeun we. Ayeuna mun urang nyawang. Bener bulan Ramadan teh bulan nu pinuh ku kaberkahan berkah sagala rupa ge boro-boro tina dahareun tina nyaring isuk oge subuh berkahna bulan Ramadan alhamdulillah urang nyaring keneh teu karasa berat teu karasa bangga komo ayeuna asa beuki hararampang teh kuliah geus apal we lamun urang lilir jam 2 setiap hayang ngompol jam 2 Pak Polisi menerkeun sarung jam 2 nah sama geus biasa kitu tah matak lamun ceuk kabiasaan nu halus ieu urang terapkeun insyaallah sok ayeuna mun bulan Ramadan sabulan rapih urang engke bulan Syawal teh rapih bulan anu rapih bisa kurang dihitung teh sataun 12 kali tamat. Para sahabat mah lain 12 tahun saminggu sakali tamat. Kumaha ngitungna ya para sahabat ya setiap pada salat sajuz. Setiap pada salat sajuz. Tas isya sajuz, tas subuh sajuz, tas duhur sajuz, tas asar sajuz, tas maghrib sajuz. Jadi genep poe teh tamat. Cokra ibu ya cobaan kurang Al-Qur'an ge bakal beuki babari dibaca kurang sim kuring sok ngajarkeun ka barudak lamun aya ayat Al-Qur'an nu karasa hese dibaca ku urang balik kade minimal 3 kali sim kuring sok eta sok balikan deui ya balikan deui engke lamun geus bener 3 kali kali itu bakal lancar insyaallah bakal lancar
Naon sababna? Sabab ku kebiasaan. Ulah nepi ka lebeng. Ayeuna mun si muring nanya, urang eta geus kahitung. Geus sabaraha kali tamat? Geus teu kahitungnya. Nah, teu kahitung. Oh, hitungeun tuh. Lamun sabulan sakali mah kahitung. Oh, satahun 12 kali. 12 kali tamat. Ayeuna umur sakitu tahun. Geus kahitung kurang. Matak si muring sok nanya. Ka barudak nu sarangkola di Mujahidin sok diajar. Mana geus tamat? Diacan Pak, geuning nya awak sakitu geus gede nacan pernah tamat Quran. Aya dinanya, mana yang tamat? Entos Pak, sabaraha kali? 2. Alhamdulillah, 2. Palingan rada lancar. Ku 2 kali ge lancar. Mataku dibiasakeun. Sok ayeuna kieu. Para sadaya nya. Cik saha jalmana nu diajar ngapalkeun surat Fatihah. Aya nu ngapalkeun surat Fatihah? Eueuhnya. Nah, geuning eueuh. Sabab remen dibacana teu ngapalkeun ge apa? Darman ngadenge. Atuh geura salat we pan tadi. Salat ge ieu para sadaya Al-Qur'an diturunkeun ta 17. Salat 17 rakaat. 17 rakaat teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Berarti lamun 17 rakaat teh 17 kali. Eta teh sapoe sapeuting 17 kali. Lamun kurang dihitung dina sajero sabulan sabaraha kali cik? 50 hiji kali. Eta teh dina sabulan. Nya kapan sapoe sapeuting 17. 17 kali 30 berarti 50 hiji. Lamun sataun ge sabaraha kali maca Fatihah? Oh, ge sabaraha kali? Genep ratusan. Mata pantes eueuh hiji budak nu ngapalkeun surat Fatihah. Tah sok ayeuna urang ieu dina para sadaya pan dina Quran ge wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu nya lalakum turhamun. Quran lamun keur dibaca kakaraku ngadengekeun we unggul. Ulah kawas eta na ayat sejen la tasma'u li hadzal Qur'an wa gaufi lalakum taghibun. Maraneh ulah teu ngadengekeun Al-Qur'an. Setan mah kitu. Mata bisi urang teu purun nya teu purun maca Quran. Aya jamur keur maca Quran deugetan dengekeun Quran. Dengekeun eta Al-Qur'an. Jadi ya jadi peringatan orang nuzulul Quran itu keur memperdalami Al-Qur'an. Memperhatikan Al-Qur'an. Hiji-hijina bacaan nu aya di alam dunia ieu nu meunang ganjaran rek ngarti teu ngarti iwati maca Al-Qur'an. Hiji-hijina babacaan lamun urang ngadengekeun rek ngarti rek bisa rek teu bisa tetep urang meunang ganjaran tina ngadengekeun Al-Qur'an. Tapi lamun urang ngadengekeun pidato bahasa Inggris urang teu ngarti moal matak meunang ganjaran. Naon sababna da teu ngarti? Moal meunang ganjaran. Si guru sok ngaibaratin ka badak-badak maneh kudu diajar bahasa Inggris jeung bahasa Arab. Lamun maneh ngomong lapar, aing lapar hayang madang di Mekah di Madinah moal aja mah mere keco bisa-bisa paeh manten. Tapi lamun ku bahasa Arab atau bahasa Inggris bakal aya nu mere keco. Matak si guru sok nekankeun ya. Ayeuna mah komo zaman ayeuna hirup ayeuna mah kudu bener-bener utamana kana dua bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris iwati di sekolah keagamaan. Tah, lamun bahasa Arab bisa nyangkutna ngababarikeun kana maca Al-Qur'an. Sabab bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Kadang si bring mi HP ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, budak, kadang nya budak. Sina bari saeun maca Quran. Keun wae ibu ya bapak budak teu bisa dangdang gula mah. Keun bae teu bisa tembang mah do re mi fa sol la si do. Daminati lada dalat semenida. Keun bae teu apaleun kitu mah. Ulah kolot nepi ka nan
kolot bunga lamun budak dina panggung bisa tembang lain harti ulah menang bunga mangat eta di samping eta Al-Quran deui sing bisaeun urang geus ngarasa bunga kakara budak bisa kitu ge komo ayeuna lamun urang budak bisa maca Al-Quran dihareupeun jalma-jalma loba ya para sadaya jadi nuzulul Quran ieu diturunkeun na Al-Quran ieu nandakeun yen Al-Quran teh pedoman hidup muslim. Lamun hayang hirup tenang, hirup ulah jadi rariweuh aturan-aturan dina Al-Quran. Urang laksanakeun. Contoh pertina Quran. Wasjudu ma'as sajidin atawa warka'u ma'arrakiin. Warka'u arejeun kudu ruku ma'arrakiin sarta jama-jama anu ruku. Sarua jeung kieu eta ayat Al-Qur'an teh. Maraneh hirup kudu hirup berjamaah. Nurut kana sakumaha pimpinan. Warka'u sok maraneh ruku ma'arrakiin sarta jama ruku. Tah para saderek, na Quran ukur nitah ruku. Nu ngajelaskeun ruku kitu jeung kieuna lain Al-Qur'an tapi Rasulullah SAW. Matangna Quran wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami nurutkeun pepeling ieu, nurutkeun Al-Qur'an ieu Muhammad mun urang mah litubayyana linnas ku aja jelaskeun. Lamun cek ayat Al-Quran warka'u ma'arrakiin ngan ruku babarengan jeung tah rukuna teh kieu wasjudu ma'as sajidin arajeun kudu sujud babarengan jeung zaman sujud tah sujud teh kieu lamun urang nyakal kana Al-Quran kumaha sujud kumaha ruku lamun urang teu nyontok ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawi para saderek Al-Quran nu dibaca urang sok larapkeun larapkeun sakali deui eueuh deui babacaan nu meunang ganjaran rek ngarti komo dina rek teu ngarti rek ngarti komo dina ngartina diganjar ku Allah ngadengekeun babacaan anu diganjar bisa atau teu bisa ngarti jeung teu ngarti eusina diganjar ku Allah. Mata para sadaya-sadaya mun aya jalma bulan Ramadan, urang teu purun baca Quran. Sok cicing we can ukul milu ngadengekeun baca Quran. Alhamdulillah di lengkong manya kolot-kolot teh sok ditah macan saurang-saurang. Aya ge anggar keneh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anggar keneh ta ulah era. Digeukeun ku budak leutik ge ulah era aing ngaran teu bisa mah. Ulah doh ngomong ngerakeun aing mah. Yeuh. Nyerahkeun satepeda tara biasa. Lamun geus biasa moal mal era ieu dah urang mah ya para sadaya-sadaya ari hiji jam kajen teh tumari mah mun teu bisa teu bisa we ya tare mun teu bisa teu bisa mun bisa insyaallah ya para sadaya-sadaya tak kudu dibiasakeun maca Quran mah lain itu macana ulah ngomong kieu ka anak teh loh sia nyaho-nahaon mak kudu geus liang maca sanajan geus li lagi ai salah masalah ai teu bener mah teu bener da maca Quran ge aya aturanana nu disebutkeun ilmu tajwid cimgu masuk mapatan ka budak teh barudak lamun mim paeh ngareupan b ngagerem ceuk cimgu teh alaihim bimusaitir ulah alaihim bimusaitir eta teh salah cek si ngagerem heula sageureng dua ketukan sah alif disebut teh ai salif teh dua harakat alaihim bimusaitir ulah upamana teh saperti kitu ulah alaihim bimusaitir lain ifa lain izhar sapawi lain ifa sapawi nu disebut ifa sapawi mim ngarepan be atau mim ngarepan mim
atau nun paling ngarepan B eta mah nun digantikeun kana mim. Mim ba'di. Tah ieu para sadaya. Jadi aturan. Insyaallah. Jadi sok ayeuna. Jadi tanggal 17 teh alhamdulillah jadi urang mah Indonesia merdeka tanggal sabaraha? Tanggal 17. Quran diturunkan tanggal 17. Salat sabar rakaat 17. Jadi iya guys, bilangan 17 teh bilangan anu kaasup nguntungkeun keur urang. Bere ayeuna malam 17. Malam 17 malam dilungsurkeun Al-Qur'an. Tadi cek simkuring Al-Qur'an diturunkeun teh disesuaikeun jeung kebutuhan. Ayat nu pangheulana Iqra kalimahna Iqra. Artina Iqra teh baca. Para saderek ai maca teh aya sababaraha rupa. Aya maca lingkungan, aya maca bacaan. Disebutna teh ayat kauniyah jeung ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah mata sa-Qur'an, ayat kauniyah mah lingkungan. Dibaca kurang, perhatikan kurang, tadi kupaku didugikeun yang cuaca kiwari teh keur kumaha cenah? Ekstrim, lain es krim lain. Kalau bisa sadenge. Bareto pas bareto we pare PB. Nu pendeknya gini, PB. B melakukan naon? Pare BB. Lain BB. PB pedati Fakultas Bogor PBT pendek nah pertanian mah pertanian Bogor pertanian nanti Bogor di fakultas tah para sadaya ya ge lain es krim ceuk Pak Amin ayeuna cuaca teh cuaca es krim eta mah jangahanaan nu keur puasa es krim mah ekstrim jadi mun urang mah kabibinaan tarik pisan. Tanya para sadaya. Jadi balik deh kayak tadi baca. Urang ya para sadaya. Urang keur hirup kudu daek maca. Lain maca Al-Qur'an unggul, maca kayaan. Oh, ayeuna teh keur kieu. Ibu sing bisa maca wajah nu jadi caroge sing bisa maca wajah nu jadi istri. Lamun pamajikan teh camberut dibaca Qur'an tanya. Ulah diantep karep. Eta nu sok jadi salah nama. Mereka pamajikan tong ngarti urang saeutik ngomong wae ge. Salaki nah kumaha atuh ngomong lain teh nyaho. Kapan urang sakitu camberut. Tadi disebutkan maca kauniyah, maca situasi. Dulu ayeuna mun salaki teh kaciri keur teu boga duit, kade ulah menta duit. Ente heeh tah pan kudu kieu jeung aturan mah. Mun aing menta duit ka salaki teh teu digawe, gimana boga duitna. Perhitungkeun ku ibu-ibu, ku istri. Tah insyaallah lamun urang bisa maca situasi, oh ngarti bener. Ayeuna mun keur boga duit. Ieu teh sarerea kudu macaan, mata pentingna ngeunaan masalah urusan urang. Tadi cek simkuring, lamun hiji jama dina hatena eueuh Qur'an saeutik-eutik acan kaos imah butut dijual teu mahal, diingkeun wae asa sareuseup. Lamun diruntuhkeun heueuh mata anu. Nah, para sadaya, urang secara muslim, umat Islam, urang sing aya saeutik-eutik. Oh nya keur maca aya situasi teh ieu. Nu keur pusing ulah dipupusing. Ulah aya istilah pajengut-jengut jeung nu gundul. Jalma teh keur pusingeun butuh duit, dari ieu mah dari kurang duit. Jalma nu keur butuh duit nu kumaha? Nu ek hajatan. Ulah nginjem ka jalma nu ek hajatan. Mun arek mah nginjemkeun ka nu rek hajatan. Ieu mah nu ek hajat jeung suannya nih boga duit, selang laku aing. Pakai laku aing ku aing keur pusing. Leuheung lamun nepi kana waktuna teh aya ibrat. Eueuh. Tah, ieu di dieu.
Jadi benar muslim masing sarea ge hirup kumaha-kumahana. Atuh ayeuna we para sadaya sering Gusti Mulia bejakeun lamun seug salat oge nya salat Allah mah geus memperhatikeun bisi araje nyaba seug salat teh bisa dijama bisa dikosor. Allah memperhatikeun bener-bener demi memperhatikan umatna sakan umatna ulah karasa berat ngalaksanakeun eta ibadah. Nah ayeuna ka urang ya para sadaya ka urang oge perhatikeun komo aya usum tarawehnya. Karena ka imam perhatikeun ulah panjang teuing aya keur masyarakat raripuheun taruluheun. Nu penting mah benerna ancana matak si muring lamun ngurilingnya mun nguriling taraweh eta keur baheula ayeuna ge nepi ka ayeuna eta ti baheula nepi ka ayeuna alhaqumut nepi kana palak binas eta unggal taraweh kabeh kitu nu taraweh teh alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kabeh kitu si muring taraweh kamari jadi selesai kitu alhaqumut suan aya beda di mah cek si eta para sadaya memperhatikan anak umat disederhanakeun. Lamun di Mekah mah da geus jadi adat kebiasaan Mekah mah tadi ge ti baheulana ge geus kitu. Lamun adat di urang rek dirobah kitu wah loba jelema-jelema nu armungeun salat berjamaah. Atuh eta Rasul pan diterangkeun miti maca Fatihah, tuluy maca surat Baqarah, tuluy surat Ali Imran, Dua Nisa, anteng we masyarakat teh. Malah aya nyebutkeun anak pang tereh-terehna salat di imaman ku Rasulullah. Padahal mah Rasul teh maca surat anu. Cok ayeuna di urang lamun poe Jumaah maca surat Jumaah. Loba jaman nguruku sunuk meureun. Cacakan ayeuna simbulia can eta sok sawatu simbulia. Rek maca sabihis jeung al-ghosyah pan Rasul sering al-ghosyah jeung sabihis rakaat kahiji sabihis rakaat kadua al-ghosyah di urang mah geus teu mampu ikhlas keneh maca surat al-ikhlas mun al-ikhlas eta sarega ikhlas tah para sadaya jadi itu di Arab memang ayeuna ge mesti nepi ka ayeuna datadina geus di dadasaran seperti itu geus di dadasaran nya kawas ieu we para sadaya sok di Arab mah ngaran-ngaran nyandung teu aneh da budaya Arab mah samemeh datang Islam geus kitu rarasepeun kana naon ning cari cing wae tanyakeun nyandung mah di Arab bageula memeh datang Islam teh geus kitu. Atuh aya ngaran jalma goelan. Goelan lain goelan sepeda. Memeh aya Islam, mata saur Nabi al-Islamu yukhdimu makana qablahu. Islam itu ngarubah kana kejahatan nu samemeh datang Islam. Ngaran goelan asup Islam. Memeh asup Islam teh laporan heula ka Rasulullah ya abdi palareban Islam mung abdi gaduh istri teh 10 kedah kumaha abdi sabab saur Rasul teh kudu opat kudu kumaha ya abdi kapan matak di Arafat ti baheulana geus kitu atuh sim kuring ge datang ka ditu ditanyakeun kam jaga sabaraha majikan ceuk sim kuring bakil penyebutan sabaraha majikan cek si hiji loh coba medit cenah nyebutna itu peda hiji teh pamajikan ibu teh seuri eta waktu harita cek si bu nyandungnya pacek urang tah para sadaya dari Arab geus jadi kebiasaan budaya asalna nah goelan asup Islam boga pamajikan 10 sarukannya Nabi amsik alaika arba'an wa farik sayrahuna cekel opat nu sajena pirak saurkannya Nabi teh kitu amsik alaika arba'an wa farik sairahuna
putuskeun anu sawarehna sok mun pilihan nu genep aya nu opat cekel eta mah seug tuluykeun nu genepna lesotkeun. Tah para sadaya budaya urang Arab teh baheula kitu. Mata ulah aneh lamun aya urang Arab kitu ngan di Indonesia mah asa anehnya gojlem Pak Amil nyandung euy. Tah para sadaya jadi di urang bakal gendreng padahal mah dina hadis ayat Al-Qur'an ge dijelaskeun mina. Tah ieu para sadaya jadi sesuaikan situasi urang kudu kumaha-kumahana kaayaan waktu harita. Mawi sakali deui peringatan nuzulul Quran ieu urang ingat-ingat kunaon pang Al-Qur'an diturunkeun. Tadi cek simkuring Iqra naon dibaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Nami Allah teh khalaq nu ngadameun urang. Jadi geus urang maca ingat awas jenengan Allah. Jadi setiap segala sesuatu urang baca jenengan Allah. Coba rek naon bae ge aya kalimah Rob, aya kalimah Allah. Cok ayeuna ek dahar kumaha? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aya kecap Allahumma, lapan Allah aya. Mata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Geus rapi dahar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Aya lapan Allah. Rek sare naon bismika Allahumma ahya wa bika amut. Aya lapan Allah. Mata kade segala sesuatu orang bisi poho ka Allah Maha Kuasa. Pas bulan ayeuna bulan Ramadan ieu para sadaya urang sabenerna loba inget ka Allah Maha Kuasa. Atuh ayeuna ngadenge adzan magrib ayeuna mah pan loba jelema nu nyebutkeun alhamdulillah geus nepi deui kana waktu buka. Ai adzan magrib ni sajen-sajen waktu ngomong kieu alhamdulillah umur teh geus nepi ka magrib. Kaget nanyakeun ka batur, nah bener itu magrib. Lain alhamdulillah lain. Nah bener itu magrib. Cenah, komo aya kana asar, nah bener itu asar teu nyalahan. Asa anyar kene asar, aya lohor. Nah ini geus asar, ai bang tanya nya jam sabaraha lohorna? Jam 3 nya heueuh ayeuna jam 3 leuwih saparapat asar. Jadi maneh mah bener tereh kita lohor kana asar. Tah di dieu ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rek naon bae oge sabenerna mah aya kecap Allah, aya kecap Rabb. Tadi sare bismika Allahumma ahya bika amut. Hudan sare alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kecap Allah aya. Jadi kade ya para sadaya ameh urang menang jaminan ti Allah, menang perlindungan ti Allah, menang pangraksa ti Allah, menang pangjaga ti Allah, urang berusaha inget ka Allah nu Maha Kuasa. Bulan Ramadan nu ayeuna engke tuluykeun kebiasaan Ramadan nu ayeuna teh tuluykeun engke bulan Syawal. Mun biasana maca Al-Qur'an sok baca Al-Qur'an. Kare orang sing remen ingat remen eling. Insya Allah ya, sekali bakal dijamin ku Allah. Nah sabab setiap zaman bageur Allah bageur. Nah dina hadis aya hadis kursi. Ana inda dzanni abdi ai kaula mah iknulkir kumaha maraneh we sangkaan maneh mun maneh rek puasa nyebutkeun teu kuat pasti moal kuat. Tapi lamun urang abdi kiat ngalaksanakeun ibadah saum pasti bakal kuat. Nah sawana ana inda dzanni abdi kuring mah kumaha sangkaan maraneh we mun ceuk maneh mah kuat heueuh moal kuat. Tapi lamun ceuk urang kuat tah saur Allah Maha Kuasa bakal diberi kekuatan. Yen mawi nya peringatan nuzul Quran ieu yen Al-Qur'an teh sakali pedoman urang hidup.
kumaha ceuk Al-Qur'an ya. Lamun jalma geus kumaha ceuk Al-Qur'an, da insyaallah hirup seperti bulan Ramadan. Santai, dahareun da aya we. Malah matarabeah eta dahareun. Cimur ya jeung budakeun jang isuk sahur. Ai praktek sahur teh teu beakeun jang ke magrib. Lah nungtungna mah. Heueuh. Cek simur eta teh teu loba ieu. Mun balanja ukur genep 10.000 dipake 3 kali dahar teu daekeun beak. Ieu para sadaya. Jadi cek simur bener. Lamun dina hadis ku Rasul bejakeun sahrun mubarakun hiji bulan nu pinuh ku berkah. Diberkahkeun bulan Ramadan mah sagala rupa aya. Gawe teu capek dahareun aya. Budak sarantei kapusing eueuh. Cok geura kapusing naon sih bulan Ramadan? Sarantei we. Tunduh sarare moal dicarekan ku bapana da apaleun yen urang teh keur ibadah nya bapana sare teu dicarekan ku pamajikan da apaleun bapana teh keur puasa tapi lamun teu puasa cing kumaha ngakrahna urang molor sagala koso we keur puasa madang we pan bari kitu tapi sabab sarua aya silih jamin ku Allah Maha dibere hatena teh hatean lemes. Matak para sadaya nya sok urang juang bawa ya bulan Ramadan ayeuna karena bulan Syawal teh kehidupan bulan Ramadan bawa kana sawah. Mun ambak ulah raramek teuing eueuh da bulan Ramadan nu araramek sok geus ambak we saeutik. Sakumadina hadis latagdob Rasul menyebutkan kumaha kuring hirup saurkan Nabi latagdob ulah amek tak ada iya para sadaya da insyaallah segala sesuatu urang bakal dijamin ku Allah Maha Kuasa bukti nama ayeuna urang deukeut jeung Allah geuning sagala rupa ayeuna teh dibere babari atuh nyari ngarti bulan Ramadan mah urang teh berkah bener nyaring anu hampang nyaring teh malah ayeuna begini loba nu ngobrolkeun duh asa tereh teuing nya meureun tereh angeus puasa teh heueuh nya geuresep da Allah Maha Kuasa seperti kitu mun awal-awal karasa berat bagi dia hampang anu engke teh di akhir para sadaya berat matak simul sok ngaumpamakeun pan ari para sadaya ai bulan Ramadan teh dina hadis 10 poe nya naon 10 poe rahmat tuluy 10 poe deui magfirah 10 poe deui Idgul minata lamun dina ieu mah namen bal makgul rahmat magfirah tuluy ka dieu Idgul minanarta lamun geus aya gul erek gol moal urang hasil Ramadan itu bener-bener gol sabab urang geus digambarkeun tihang ieu ka dieu ieu tilu rahmat tuluy magfirah tuluy Idgul minanar geus ngomplong ieu teh ieu mata para ulama ngejelaskeun Rasul ngejelaskeun lawang pi surgaeun ngemplong kawas tihang gul geus ngemplong tah mun aya bakar diasupkeun bisa teu ngasupkeun eta bahan cok urang ayeuna para sadaya ngasupkeun hikmah tina Ramadan nu ayeuna malaman 17 malaman nuzulul Quran turuna Al-Quran urang erek bisa gol atau teu ayeuna cacakan urang lalajomen bang lamun aya anu ngasupkeun ti golongan urang kumaha suratna ge bebeakan komo ngaran Persib ieu bakat hubungan nah urang oge ye para saderek urang oge bulan Ramadan ye singgol dan sababna can karuhan tahun 1447 urang can karuhan hirup
ai puguh mah puguh urang teh ngadudu ama ka Gusti teh Gusti sing tepang deui abdi sareng sasi Ramadan bakal datang. Tapi nu gaduh rahasia na masalah urusan umur lain urang Allah Maha Kuasa. Mata cek sebagian jelema, sebagian ulama memang ku Rasul ge dibejakeun, yeuh mumpang meungpeung kana kahalusan teh meungpeung dina bulan Ramadan mah dilipat gandakeun segala sesuatuna diistimewakeun. Naon sababna? Sabab ku Rasul dibejakeun syahrun adim, bulan agung. Aing ngaran agung mah kabeh ge nu araralus disodorkeun ka nu agung, ka tamu agung nu aralus. Mun cau ge nu pangluhurna tara nu pangbutitina. Segala sesuatu teh mun pakaian ge urang make teh daerek aya tamu nu agung, pakaian nu alus. Naon sababna rek ka tamu anu agung. Boro-boro ka tamuan agung cacakan pibesaneun ge rek datang kumaha urang. Oh, sak-sak segala gelas dikumahan, sapu bersihan, eta teh kakarage rek datang saha? Pibesaneun, teuing tulus sing teu kawin mah, ngan urang teh geus kumaha? Geus sasadia. Tah ieu bulan Ramadan ieu urang kitu, bulan Ramadan ya. Urang teh geus siap segala sesuatuna sababna syahrun adim, bulan nu agung. Katamu anu agung mah pasti bakal kitu. Tak anu agung rata-rata malah keberkahan. Pas urang ngan kade ai keberkahan. Ai tiluhurna teh mereletik ai urang beak biaya gede. Ah eta mah cilaka Para sadaya katamu anu agung pan sok nyadiakeun sagala rupa. Beak 10 juta, ai praktek nyumbangna teh 2,5 juta ieu hati lumayan ka ODKM. Tah para sadaya ngan Allah Maha Kuasa jadi sekali. Ya urang teh bulan ieu teh jadikeun kesempatan. Mudah-mudahan ya para sadaya ini setengah 10 ya. Di situ nu manten cuang mulah latih panek nyaring deui ge. Para sadaya nya. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ieu urang bawa kana sawal. Sok nu inget mah kurangan. Oh, baheula urang mun barang dahar sok sederhanakeun. Mun arek dipake teh mumpang meungpeungna kana kahalusan. Mun urang mah datang presiden kade mun Prabowo ka dieu meureun we dongengkeun teh caritakeun teh anu Pak Prabowo tu abdi teh jalan-jalan teh kieu keneh meureun ke teh Pak Prabowo teh nitakan saja harian jalan. Tak urangnya datang tamu agung ayeuna bulan Ramadan sok penta ka Allah naon nu aya naon nu dipikahayang urang. Ya Allah mugi isti anu tah lamun segaduh asing terus-terusan sabab Allah mabungaheun dina hadis terangkeun ku Rasul. Allah bungaheun lamun hambana menta ka manten Allah. Laisa sayun akram mina doa teu aya di nu pangmulya-mulyana jalma nu daek ngadoa. Jadi eta teh perkara-perkara nu pangmulya-mulyana di hadapan Allah Maha Kuasa. Naon sababna? Sabab ngadoa aing ngadoa teh menta setiap zaman menta lain Allah teu apaleun. Lain Allah teu apaleun. Ngaran menta mah bakal leuwih-leuwih. Mata kurang oge sawaktu-waktu ari jeung papada jalma hayang tapi teu menta aing geus dipikir ka batur cik suanjang hayang nanya hayang itu aing hayang atuh ngomong ti tadi aya hayang mah ku aing dipikir ka batur tan mata ya para sadaya sok mending ngomong ka Allah simkuring sok mapatahan ngadu anu simpel ngadu anu ringkas kumaha cenah simkuring sok mapatahan kumaha. Ya Allah, mugi Gusti ngagampilkeun ka abdi urusan dunya sareng urusan akhirat. Gusti urusan dunya na abdi sing babari. Yang itu di akhirat datang waktu tarawih abdi hampang mawa Allah. Ulah karasa berat, panon ulah tunduk, ulah anu. Dua ayeuna pidunyaeunana Gusti abdi pal digampilkeun we. Sanajan dahar saeutik ge wareng. Da bulan Ramadan malam lah wareng sanajan saeutik oge. Mata simkuring sok mapatan mending penta ka Allah nu simpel nu ringkes ya Allah mugi Gusti ngagampilkeun ka abdi urusan dunya sareng urusan akhirat.
dunyana sing dibabarikeun ku Allah fi akhirateunana urang dibabarikeun ku Allah sagala rupa paretah ti Allah urang ngarasa hampang teu ngarasa berat mun rek salat subuh rek naon wae oge matak si beung sok mapatahan kitu sok mapatahan naon sababna ulah teh disebutan hayang anu bisi cek nyane malupa pisan ka hayang itu ge pancan dilaksanakeun ieu meni suhunkeun ka Allah sunkeun Allah wios Gusti abdi pas-pasan oge idit asal pas we aya duit teu boga mobil asal pas aya kemah tah para sadaya jadi urang sakali nuzulul Quran ieu jadikeun nuzulul Quran teh ieu Al-Quran teh pedoman urang hirup lamun hayang hirup salamet tuturkeun kumaha ceuk undang-undang ceuk aturan-aturan ayeuna mah regulasi kan pabebe sebutna regulasi tah para sadaya nya insyaallah ya urang bakal hampang we rek ngahareupan kumaha oge rek jeung budak rek jengkol urang bakal hampang dan sababna urang pasrah sumberah ka Allah nu Maha Kuasa gampangkeun sagala rupa. Jadi para saderek sakali ya penta ka Allah komo ayeuna bulan ieu urang keur panggih jeung bulan Ramadan kaos urang panggih jeung Pabupati panggih jeung Presiden wah sagala rupa curhat mun ayeuna mah ka Gusti deng abdi teh anu mun abdi teh Gusti ke bulan anu teh rek aya kaproyogian bade nikahkeun gampilkeun Gusti abdi sagarepana nah sababna nya bulan agung sagala rupa urang bakal diijabah ku manten Allah Subhanahu wa taala matak sakali para sadaya ini 10 sakit we teh simkuring ngan mudah-mudahan nya dina nuzulul Quran ieu benar-benar kurang Al-Quran laksanakeun cok engke sawal atuh kasak bande nu bakal datang urang aya umur sok sakumaha we baca Al-Quran sakumaha we narek isu-isu rek pas sore baca Al-Quran urang rek sabaraha we ngalaksanakeun tahajud engke di luar bulan Ramadan alhamdulillah mun ayeuna diberjamaahkeun urang bisa can pernah urang katinggalin bulan Ramadan ayeuna nepi ka geus ka 17 kali alhamdulillah rasulullah sok laksanakeun engke ameh urang meunang jaminan ti Allah ku Allah dipikanya ku Allah dipikarunya segala sesuatuna ku Allah bakal diijabah asal nurut ud'uni astajib lakum nah ayat Al-Quran saja dibejakeun sok kaula bakal ijabah ngan carana fayastajibu li wa yu'minu bi kudu nurut kana parata kami wa yu'minu bi jeung kudu iman saetu nurut ka Allah jeung iman ud'uni astajib lakum bakal dijabah ku Allah kaos ayeuna tadi mau maghrib hujan ya pakul boy cek si itu aya kalian Gusti ulah hujan doa sararapan ain halodo nya mun mulang oge matak alhamdulillah rasulullah jadi urang di simkuring sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna oge mudah-mudahan Allah Maha Kuasa narima amal ibadah urang sadaya oge ngampura kana sagala rupana kesalahan dosa urang di hadapan Allah Maha Kuasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.